oge teu hilap dulur-dulur urang Sunda sakuna anu kuring kuring hormat. Anu muga-muga dina mangsa kiwari masih keneh ngarasayeun urang kabeh. Saasal, sagetih, sakokocoran, tunggal turunan Ki Sunda. Dulur-dulur urang Sunda sakuna lamun dipapai raratana teureun Ki Sunda. Di mana kawit asalna aya rasa ajrih, rasa reueus, anu lain memeusan yang karuna jero dada. Deuk teu kitu kumaha pan urang Sunda kasohor bear budina, kawentar berehanana. DP handap asor, lungguh timpuh andalemi, somea hade kasema. Dina kahirupan urang Sunda baheula, tara kabejakeun aya semah langlieusseun, sabab teu manggih dahareun. Da piribumi mah akuan kabina-bina, ceuk paribasa, uap hiji dibuakeun, tara kabejakeun nu liar ngarasa keung, ngajar mengaku tikuting. Sabab alam Sunda mangsa harita, estuning aman lain ukur ceuk carita, tapi ebreh jeung nyatana. Sepi paling kawong rampok, ayeung tentrem kerta rahaja. Harita mah lamun pareng papanggihan geus pasti disalabarkeun kumaha kiwari estuning pajauh pisan. Sakalina manggih duit, arek gede, arek leutik, pandai disalabarkeun, majar teh rejeki nongkrong, puguh kitu teh mah boro-boro benang limu, dalah mengampih na lomari, bari dikunci, loba dipaok dirampok, jauh pisan bedana kiwari teh jeung baheula. Urang Sunda baheula nyekel pageuh kana agemanana, naon agemanana anu kapalalu ku jisim kuring nyaeta anu disebut 7 mustika hidup manusia. Cager, bager, bener, pinter, inget, akur jeung jujur. 7 mustika eta lain ngan saukur kacapangan, tapi mabaju ngaraga sukma diebrehkeun dina kahirupan sapopoe. Atuh balukarna teh daek nulung kanu butuh, daek nolong kanu susah. Paripola salawasna diuger dina pamikiran. Leuleus jejer liat tali, landung kandungan layar aisan, ipis lapis tanggal tapel. Dina nakukeun pamanegan oge salawasna, nungtik lari mapai bukti, curug walungan mapai wahangan. Saupama eta peta ngaraga di tiap jalma. Teu helo lamun ngawujud hiji kahirupan warga, nu marenah bari geunah tumanina. Dulur-dulur babaturan kuring sakabehna jigana gelar urang salah wayah, sabab urang kumelendang di taneuh Sunda ayeuna. Lumeh ilang budayana, ngan acan ari leungit pisan mah geura urang titenan. Urang Sunda baheula nyebut ka bapa teh abah, ka indung ambu. Abah jeung ambu geus jadi tukang lantaran gelarna turunan lupung. Mana buktina? Tuh parentul anjeungan jumhur, kenging abah sareng ambu. Tuh para pahlawan nu rela karahayat, kenging saha? Abah sareng ambu. Tuh para pahlawan nu rela numbalkeun nyawa belaan martabat jeung kahormatan bangsa, didikan saha? Abah sareng ambu. Nah, habis sakitu sabab abah jeung ambu dina ngatik ngadidik anak nggunakeun rasa, nggunakeun pikir, nggunakeun kaleusan budi. Saripati didikan nu ngamalir tina ajaran agama oge teu mempar dina galuk akar budaya. Geura urang leunyepan baheula lamun ambu deuk nyarekeun budak. Terkendat di hariringan, hariring merek pepeling, hariring nu ngaping nu ngajaring geura ieu. Ayun ambing di ayun usamping, ujang kasep ulah rungsing, salawasna kudu eling, cengok budak dicium. Neleng nengkung geura gede geura jangkung, nyiar ilmu masing jujung, bakel bakti kanu agung. Kitu eta ambu harita ngadidik anak lain ngan saukur waktu nyaring, dalah waktu sare kendat merek pepeling. Kumaha kiwari pan ayeuna mah ka bapa papi ka indung mami legeg memang teu sadar cara eta, tapi jeung mami geus jadi medalna turunan anyar,
Tuluy ngejar budak ngomong mamalayuan. Tunggu di rumah ya, mami mau ngarambet dulu. Aya kutepan tos pikiran entah keur kolot zaman ayeuna. Sing hade ngadidik anak salain bener cek ajaran agama jeung dari gama oge teu mengpar dina galur budaya urang budaya Sunda. Tapi najan kitu dulur-dulur buruk-buruk papan jati hade goreng anu kurangan hayu urang tekadkeun ti waci ayeuna pisan. Urang deuykeun deui budaya nu ti brasare dibanda deui mustika nu lawas ilang pituahna ebrehkeun na tiap lengkah. Omarana tanjeutkeun mapakan mega benderana pelebetkeun di langit urang di lemah urang saksian gelegerna ngawuhan kamadhab papat sakitu anu kapisaur tutas pangadika permios kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi